Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Gableg Hate Kotor. Naon ki maksudna gableg hate kotor? Gableg teh bahasa Sunda. Bahasa Indonesia nama boga hate kotor, punya hati kotor bisa tuh. Nu kumaha ki anu boga hate kotor teh? Anu boga hate kotor teh bisa ai hirup masih ganu heueuh, siganu bener, tapi sok iri dengki hasut ka batur. Ningali batur mewah, iri, sirik, iri, gede iri na ye, dengki. Ningali batur ruang riung, ngomongkeun ka batur, tah eta teh hatena kotor. Terus misalkan orang osok ke pengajian, rajin ke pengajian ke mana atau arisan, lamun batur teu milu diomongkeun, tah nu kitu teh hatena kotor. Sok ngarasa suci hirup teh. Misalkan ngarasa suci teh kieu. Cenah si eta mah tara ke pengajian, tara salat, tara ibadah cenah. Urang mah da tara tinggaleun, tah nu kitu teh sombong. Sombong saha anu boga iblis nya. Iblis karena Gusti Allah mah henteu rewel. Anu rewel saha ki? Manusa. Manusa teh nu kumaha biwirna nu sok gandeng nu beuki ngomong. Lamun jelema misalkeun tara daek salat, can bisa ibadah, boh ka masjid, boh anu ka gereja keun bae. Da masing-masing karena naon? Anu ngagerakeun hate ngabulak-balik eta Tuhan nya. Jadi teu kudu gandeng jelema mah, biwir nu gandeng mah. Tuhan mah teu gandeng, bener teu?